Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, hidup sadayana kumaha damang? Alhamdulillah. Mugi-mugi hidup sadayana sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Kumaha semangat dina dinten ayeuna puasana? Alhamdulillah sadayana semangat diajarna, semangat puasana. Hayo, terus aya nu bolong teu acan puasana? Alhamdulillah teu acan ya sadayana puasa sing lancar dugi ka dinten ka-30 Ramadan. Dep sadayana urang kapanak deui sareng pangajaran basa Sunda dina deunget ayeuna. Dina dinten ayeuna urang bade ngabahas ngeunaan paribasa. Harti tina paribasa, teras ciri-ciri paribasa teh naon? Teras contoh paribasa. Nah, tujuan dina pangajaran dina dinten ayeuna hidup sadayana tiasa terang, tiasa wanoh kana paribasa, tiasa nuliskeun kalimah anu make kecap atanapi kalimah paribasa. Saterasna hayo atuh urang kawitan pangajaran dina dinten ayeuna ku ngabaca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Siap ya? Oke. Ayeuna perhatoskeun ku hidup sadayana pengertian dari paribasa. Paribasa dina basa Sunda, kalau dalam bahasa Indonesia yaitu pribahasa. Paribasa nyaeta kalimah pikeun babandingan atawa perlambang lakuning hirup anu puguh entep seureuhna, puguh surupanana, tur puguh ngucapkeunana. Atawa paribasa teh mangrupa ungkapan atawa kalimah ringkes anu padet anu eusina teh mangrupakeun babandingan atanapi parumpamaan atanapi nasehat atanapi dina prinsip hirup atawa aturan tina tingkah pola kahirupan. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia, peribahasa itu adalah perumpamaan. Isinya merupakan nasihat, merupakan gambaran atau picontoeun dalam melakukan kehidupan. Kemudian seperti apa bentuk paribasa itu atau ciri-ciri dari paribasa itu seperti apa? Yang pertama, ciri-ciri dari paribasa nyaeta mangrupakeun papatah. Jadi paribasa itu bentuknya pepatah, pituduh atawa kecap anu bisa dijadikeun pieuteungeun hirup. Pieuteungeun itu gambaran hidup, contoh hirup. Itu paribasa ciri yang pertama. Merupakan pepatah dan merupakan picontoeun dalam melaksanakan kehidupan. Yang kedua, kecapna rada panjang, biasana leuwih ti 2 kecap. Jadi panjang, seperti kecapnya itu panjang ya, atau dalam bentuk kalimat yang panjang, lebih dari 2 kecap. Selain itu, ciri-ciri dari paribasa juga memiliki arti anu jero. Jadi artinya teh mendalam gitu. Ya, itu ciri-ciri paribasa. Contohnya misalkan ilmu tuntut dunya siar, sukan-sukan sakadarna. Nah, itu termasuk paribasa. Artinya apa? Yen dina kahirupan teh wajib neangan ilmu. Dalam kehidupan itu kita wajib mencari ilmu. Jeung harta pikeun pibeukeulun. Ilmu dan harta untuk bekal hidup. Sarta ngalakonan hirup teh kudu basajan. Basajan itu sederhana dan saperluna. Jadi paribasa ilmu tuntut dunya siar sukan-sukan sakadarna artinya adalah bahwa dalam kehidupan kita itu kita wajib untuk mencari ilmu dan mencari harta untuk bekal kita, bekal dunia ataupun bekal akhirat. Serta dalam melaksanakan kehidupan itu kita harus sederhana dan seperlunya. Jadi tidak perlu bermewah-mewahan, tidak perlu yang tidak butuh kita ada-adakan seperti itu. Itu arti dari paribasa tersebut. Contoh lainnya silahkan buka halaman 128.
Dina halaman 108 contoh yang pertama yaitu uncal tara ridun kutanduk. Hartina boga ilmu pangawaruh mah moal hese mamawa. Memiliki ilmu pengetahuan tidak akan sulit dibawa. Yang kedua, ulah unggut kalinduan, ulah gedag kaing kaanginan. Hartina ulah sieun kudu gede kawani. Jadi jangan takut, harus besar keberanian, harus memiliki keberanian. Itu contoh yang pertama dan kedua. Contoh yang ketiga, kudu hade gogog, hade tagog. Hartina kudu hade basa jeung hade tingkah laku. Jadi harus bagus dalam perkataan dan harus bagus dalam perbuatan. Contoh yang keempat, ulah kumeok samemeh dipacok. Hartina ulah ngomong teu bisa samemeh dicoba. Jangan bicara dulu tidak bisa sebelum mencoba. Contoh nu kalima, buburuh nyatu diupas beas. Hartina menang dua keuntungan sekaligus. Ya, itu contoh paribasa bahasa Sunda nu aya dina buku paket. Ayeuna urang lebet kana pancen. Sekarang tugasnya yaitu prak larapkeun paribasa-paribasa anu tadi, anu 5 tadi dina halaman 128 kana kalimah sing merenah. Jadi silahkan paribasa yang 5 tadi kalian buatkan kalimatnya. Contoh ya yang A. Uncal tara ridun kutanduk. Contoh kalimahnya yang menggunakan paribasa uncal tara ridun kutanduk yaitu contoh kalimahnya diajar sing getol da uncal ge tara ridun kutanduk. Jadi kita harus belajar dengan rajin karena memiliki ilmu pengetahuan itu tidak sulit membawanya gitu. Tidak berat membawanya itu artinya. Dan itu contoh dari kalimatnya yang menggunakan paribasa. Sekarang silahkan kalian buat contoh kalimatnya. Boleh mulai dari A, misalkan saya nggak mau contoh kalimatnya seperti itu, boleh dimulai dari A. Kalau mau dimulai dari B, C, D, E, berarti cuma 4 nomor, nggak apa-apa. Ya, silakan selamat mengerjakan tugasnya. Mudah-mudahan materi paribasa ini bisa kalian pahami dengan baik dan tetap semangat, tetap jaga kesehatan, semangat dan lancar puasanya. Ibu tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat anak-anak semuanya.